Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anu ku abdi dipihormat, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi miwah murang kali sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana ieu wengi anu mana ieu wengi bertepatan sareng kaping 15 Sya'ban atanapi lazim ku urang sadayana disebat nisfu Sya'ban, hartosna pertengahan dina sasi Sya'ban. Dina kaayaan sehat, baik sehat fisik atanapi sehat pesak insyaallah. Ieu wengi mangrupikeun wengi anu mulia, kumargi termasuk 5 wengi anu diutamikeun, yakni wengi Lailatul Qadar, Idul Fitri, Idul Adha, wengi awal sasi Rajab, sareng wengi nisfu Sya'ban. Kukituna kempelna urang sadayana di ieu masjid teu aya sane seja ta'dziman wa takriman li hadhil lailah, yakni seja ngagungkeun oge ngamuliakeun kana ieu wengi ku ngalangkungan ibadah-ibadah sunnah sareng zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah sunnah anu baris ku urang sadayana dilakukeun dina ieu wengi, anu kahiji salat tasbih, anu kaduana ngaoskeun surat Yasin 3 wangsulan, aosan anu kahiji urang sadayana ukeun ka Allah Subhanahu wa taala dipaoskeun yuswa dina kaayaan taat ibadah ka Allah. Aosan anu kadua nyuhunkeun ditebihkeun tina mara bahaya sareng dijembarkeun milik rezeki. Aosan anu katilu nyuhunkeun jembar hate sareng dipupuskeun dina kaayaan husnul khotimah. Oge anu terakhirna nyaurkeun doa, kumargi ieu wengi mangrupikeun Lailatul Ijabah, hartosna wengi dikabulkeunna doa, sareng nyaurkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, kumargi saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha liqurubis syamsi ila as-sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfir fa'aghfir lahu, ala min mustarziq fa'arzuqhu, ala min mubtala fa'afiyahu, ala kadza hatta yattali'al fajr." Perkawi salat tasbih ieu mah panginten mung sekedar ngemutan, bilih aya anu hilap datang tos bapak-bapak ibu-ibu sadayana mah langkung uninga, yakni salat tasbih diawali ku niatna usolli sunnatat tasbihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Abdi niat salat sunnat tasbih 2 rakaat jadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Teras takbiratul ihram, maca doa iftitah, teras surat Al-Fatihah, teras surat pendek. Sateuacan ruku ngaoskeun heula tasbih seueurna 15 kali. Bacaan tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teras ruku baca tasbih ruku subhana rabbiyal azim bihamdih 3 uwihan, ditambih tos sareng saeta ngaoskeun tasbih anu tadi seueurna 10 kali. Teras i'tidal, baca doa i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Teras aoskeun tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Teras sujud, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Teras aoskeun deui tasbih anu tadi 10 kali. Teras calik iftirosh, nyaeta calik antara 2 sujud. Tos rengse aoskeun doana, baca di tasbih anu tadi 10 kali. Teras sujud deui, tos sujud aoskeun doa sujudna, teras tos rengse aoskeun tasbih anu tadi seueurna 10 kali. Teras sateu acana tati calik heula tumanina heula, nyaeta didinya ngaoskeun tasbih anu tadi seueurna 10 kali. Teras tatih baca surat Al-Fatihah, surat pendek, teras tasbih deui seueurna 15 kali. Saterasna sami jiga dina rakaat anu kahiji. Kin dina tahiyatul akhir aoskeun tasbih heula 10 kali, tos rengse ngaoskeun salat tasbih, tos rengse ngaoskeun bacaan tasbihna, nembe ngaoskeun doa tahiyatul akhir. Teras salam, tos salam ngadeg deui ngalaksanakeun 2 rakaat deui salat tasbih. Sami bacaan sareng gerakanna mah jiga 2 rakaat anu sateuacana. Tos rengse salat tasbih urang sami-sami wiridan, maca tasbih
ditutup ku doa salat tasbih, terus orang sami-sami ngaos surat Yasin 3 wihan. Kin ditutup ku doa nisfu Sya'ban, tos kitu mah panginten kantun nguah Pak insyaallah. Ku kituna urang sami-sami kawitan wae ku salat tasbih secara berjamaah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilahana Rabbana anta maulana. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqin wa munasahata ahlit tawbah wa azma ahlis sabri wa wajal ahlil khasyah wa talab ahlil raghbah wa ta'abbud ahlil wara' wa i'rfan ahlil ilmi hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka makhafatan tahjizuna an ma'asika hatta na'mala bi ta'atika amalan nastahiq bihi ridaka wa hatta nunasihaka bit taubati wa khawfan minka hatta nakhlusa laka an-nasihata haya'an minka wa hatta natawakkal 'alaika fil umuri kulliha wa hatta nakuna nuhsina adh-dhanna bika subhana khaliqin nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibadah salat tasbih parantos rengse pamugi masing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna urang sami-sami ngaoskeun surat Yasin 3 wangsulan, anu mana wangsulan anu kahiji urang sadayana ukeun ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan kabarokahan surat Yasin. Mugi-mugi urang sadayana dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala yuswa anu barokah kalayan dina kaayaan sehat wal afiat sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna dina awasan Yasin anu kadua urang sami-sami ukeun ka Allah Subhanahu wa taala pamugi ku ngalangkungan kabarokahan surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala ngajembarkeun milik rezeki urang sadayana kalayan aya dina kabarokahan monggo Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna awasan surat Yasin anu terakhir urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ku ngalangkungan kebarokahan surat Yasin urang sadayana dipupuskeun ka Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah tekaraos ibadah ti kawitu ka akhir parantos rengse kalayan dina kaayaan khidmat. Mugi-mugi sadaya amal saya urang sadayana ditampi ka Allah Subhanahu wa taala
Oge mugi-mugi sadaya dosa urang sadayana masing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kukituna abdi ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak ibu-ibu sadayana nu parantos hadir iringan berjamaah ngalaksanakeun ibadah sunnah-sunnah anu parantos dilaksanakeun dina ieu wengi. Oge hapunten bilih aya kalepatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.